Urang cing inget karena sejarah setan, sejarah iblis. Hai kitu eta iblis usul ka pangeran baheula eceukna keterangan. Usul kumaha? Setan atawa iblis usul ka pangeran heuh ka Allah. Hayang panjang umur. Terus satutup dunia dibere ku Allah, dibere. Hayang gagah diidinan. Hayang ngagoda anak putu Adam, diidinan. Dirinya tanda kutip teh kumaha? Tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu